Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana dina proyek ieu sing kuring bade ngaresensikeun karya film. Proyek ieu dijieun ku dua urang, nyaeta Rifky Maulana jeung Dewek Hendriana. Jake, your father always said he wanted you to be a pilot. He said a lot of things. I'm not a hero like he was. The kaiju. They're gonna come back. I'm not gonna be stuck waiting for someone else to come save my ass. Cadets, you better gear up. This is the way the world ends. How'd they get into our world? Someone let them in. Someone from our world. Who is that? Definitely not one of ours. Let's do this. Disney's your chance to make things right. We're gonna need more pilots. We haven't. There are pilots we remember as legends, but they didn't start out that way. They started out like us. This is our time to make a difference. Do you understand? Jaeger pilots, do you understand? One way to find out. That's what I'm talking about! Gonna be a long day. What do we do? We fight! Those on top of me. Sinopsis 10 tahun sanggeus kajadian dina film munggaran di mana umat manusia dianggap geus hasil ngelehkeun anceman monster kaiju. Tapi sieun anceman monster sejen salawasna heut robot soldadu. Kawaspadaan geus jadi cara hidup keur prajurit robot. Sarta PPDC geus reborn salaku kekuatan global prajurit robot kacida canggih. Kalawan generasi anyar pilot ngora dina jajaranna pamimpin luhur nalika anceman kaiju di layar emerges. Ieu galau ngora nickname nu kadet ngalarti ku pangjurung pikeun males kanyeri jeung ngajaga naon tetep dunya maranehna bakal inherit. Dina waktos eta bumi ngagaduhan kasempetan pikeun ningkatkeun saatos sukses naklukeun kaiju sareng nutup celah di dasar laut. Jack Pentecost, putra Stacker Pentecost, janten pemulung di pasar hideung pikeun ngajual jeroan Jaeger. Bari nyoba maok hiji kapasitor kuliah kacida freezer. Anjeunna mit Amira, hiji yatim piatu anu bisa ngumpulkeun Jaeger. Amara oge masihan Jaeger nu nami Scraper. Tapi hanjakalna Jack katewak sareng Amara. Jack dipasihan pilihan ku lanceukna angkat kalayan hiji syarat. Anjeunna kedah satuju ngabantosan ngalatih kadet-kadet di Moyulan Stradom di Cina. Bebarengan urut sobat jeung rivalna Ned Lambert, dua lalaki anu sakali leuwih deukeut tibaraya. Hubungan maranehna ruksak nalika Jack Welch jauh ti takdir maranehna salaku pilot Jaeger teu ngalatih kadet ieu. Tapi oge ngawangun generasi anyar pilot Jaeger diantisipasi balik kaiju. Samantara eta datangna program ti Shone Joejong dikembangkeun ku Lee Won-soo jeung perusahaan nu Shaw Industries ngabalukarkeun konflik serta hatred pikeun jeung kadet
sabab program eta program kendali jauh pikeun Jaeger teu merlukeun pilot. Nalika kadet masih latihan pikeun ngalawan kaiju, musuh anyar muncul dina tungtung parayun. Perang 10 tahun di Sydney dina bentuk Obsidian Fury anu nyebabkeun konflik Jaeger versus Jaeger. Anu teu kaduga sareng ngirim PPDC sareng kadet dina usaha pikeun milari saha ngahianat sareng sabotase sareng nyiptakeun ancaman anyar anu hoyong ngaancurkeun dunya. Sahingga hampir teu mungkin dielehkeun nalika Jaeger indit ka perang, muncul ancaman disumputkeun dina usaha pikeun muka celah di pasisian Pasifik. Mawa kaiju deui badag tur leuwih bahaya ti samemehna. Jack sareng Lambert kedah nangtu laju mekanisme perang sateu acan telat sabab Amara sareng sasama rekrutna kedah angkat ka medan perang sanaos teu gaduh pangalaman dina tempur. Judulna Pacific Rim Uprising, genrena karya fiksi ilmiah, sutradara Stephen S. Knight, produser Guillermo del Toro, Thomas Tull, John Jani, skenario Stephen S. Knight, Emily Carmichael, Kira Snyder, T.S. Nolan, distributor Universal Pictures, tanggal rilis di Amerika 22 Maret 2018, di Indonesia 6 Maret 2018, durasi film 1 jam 50 menitan. Aktorna John Boyega, Scott Eastwood, Kelly Spany, Jing Tian, Rinko Kokuchi, Charlie Day, Borgman. Panata musik John Paesano, sinematografi Dan Middle, panyunting Zack Sternberg, penulis cerita Guillermo del Toro, rumah produksi Legendary Pictures, Upper Room Entertainment Limited, Double Dare You. Kaunggulan film Pacific Rim, hiji carita anyar leuwih loba tokoh nu ngajungjung ajen kabinekaan. 2. Jaeger anu langkung canggih saimbang sareng kaiju anu langkung unik. 3. Pemberontakan pinuh ku adegan perang seru jeung epik edan pisan. Kakurangan film Pacific Rim Uprising, hiji komedi perlu tapi teuing komedi bakal nyieun penonton bosen. 2. Hubungan drifting antara dua pilot Jaeger henteu sakral sapertos film saat teu acana. 3. Desain anu canggih teuing sabenerna ngajadikeun eta henteu deui karasa unik kawas film aksi robot lainna. Kasimpulan carita, aya seueur nilai positif anu urang tiasa nyanak tina film ieu kawas nilai kulawarga. Makomori sakali nyarios ka kadet yen aranjeunna mangrupakeun salah sahiji kulawargi sareng henteu kedah paduli ku tukang atanapi kolotna. Oge gawe bebarengan sabab Jaeger sorangan kudu dijalankeun ku dua pilot. Kerja tim anu alus oge diwajibkeun ku pihak sejen aranjeunna gawe bareng pikeun ngalawan kaiju. Sakitu wae penyajian simkuring, mugia aya manfaat kangge urang sadaya. Ka warung Bali Cikur mulangna ka Mang Tata. Sakitu anu dipihatur, hamputan bilih aya kalepatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.